Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dina poe ieu poe Salasa simkuring sapara kanca tidang hiang kahuripan sejak tabaruk ka makomna Eyang Tubagus Salim. Kukituna hayu urang tonton sasarangan perjalanan simkuring sapara kanca tidang hiang kahuripan dina raraga tabaruk ka para karuhuntur para kabuyutan anu tangtosna seueur jasana kanggo Sunda. Makam Eyang Syekh Tubagus Salim aya di Lebet, Komplek Pemakaman Keramat Jatisari, Tanjung Sari. Masih dina raraga nyucuk galuh nu kapungkur mapai laratan nu baheula anu pernah katincak ku kokolotan urang-urang. Dina poe ieu simkuring sapara kanca tidang hiang kahuripan tabaruk ka makomna Syekh Tubagus Salim. Upami urang nalaah atanapi mengkaji kata Tubagus tangtos nu aya dinu emutan urang bahwa Syekh Tubagus Salim kawitna di daerah Banten. Berdasarkan sejarah anu ku urang kauninga dari berbagai sumber atanapi berdasarkan informasi di sepuh-sepuh urang tangtos Sumedang seueur pakuat pakait sareng beberapa daerah anu aya di sabudureunana. Sumedang saparantosna mengalami berbagai perubahan nami dikawit sagara rangrangan kamadangan teras dipalihdeuna aya Sumedang Larang dugikeun ka akhirna janten Kabupaten Sumedang. Numutkeun hiji kasepuhan di Sumedang kapungkur aya kirang langkung 1000 kerajaan. Hiji kerajaan gede teras di bawah kerajaan gede aya kirang langkung 800 kerajaan-kerajaan alit termasuk di lebetna nyaeta kerajaan Sumedang. Aya oge hiji katerangan anu nguningakeun yen Sumedang eta sebagai penerus di kerajaan Pajajaran anu kauninga atanapi berbagai informasi ngajelaskeun yen kerajaan Pajajaran runtuh. Nanging henteu kitu da kokolotan urang mah karuhun-karuhun urang tangtos jalmi-jalmi anu pinilih, jalmi-jalmi anu pinunjul komo ieu dibere amanah ku mantenna Allah Ta'ala janten raja-raja Pajajaran tangtosna di dieu urang tiasa berpikir secara logika, secara akal sehat. Anu sakitu ahengna kerajaan Pajajaran, anu sakitu terkenalna saantero jagat dunia, saalam dunia, kerajaan anu pangageungna. Asaku teu mungkin upami kerajaan eta dugikeun ka hancur. Anu kaharti ku urang-urang anu tangtos mempelajari tentang kabuhunan kerajaan gede nu pastina oge ngahiang. Di dieu urang sadayana kudu sadar bahwa ayana urang karena ayana kokolotan urang. Kukituna hayu urang doakeun ku sadayana sing ditempatkeun di tempat anu paling mulia para karuhun-karuhun urang sadaya. Amin ya Allah ya rabbal alamin.